Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi yamkuril kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadina ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil qur'anil azim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-ayat. Sabada manjatkeun puja syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kabrunjungan dunia tapi dicurah nimpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, dina sapalih ayat dina surat Al-Qalam Allah nguningakeun wa innaka la'ala khuluqin azim wallahu a'lamu bi haqiqatihil murad. Wa innaka la'ala khuluqin azim, jeung saenyana anjeun nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad rosna ngagaduhan akhlak anu agung. Dina sapali hadis meningakeun innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, pastina kami diutus teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Janten akhlak dina ajaran Islam eta teh fondasi nu utama. Fondasi utama ajaran agama nyaeta perubahan dina akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, mawi dina ajaran agama teh aya rukun agama, aya iman, aya Islam, aya ihsan. Iman ngatur tentang kapangeranan tauhid ka Allah, ilmuna disebutna ilmu tauhid. Islam nerangkeun tentang syariah, cara urang salat, batal salat, syarat rukun salat, cara ngalaksanakeun saum, zakat, haji jeung anu sanes kantena. Ihsan mah nerangkeun tentang akhlak. Tah anu tilu rukun agama teh teu sadayana diuningakeun. Kadang orang beragama teh tampak teu aya akhlakan. Margi ajaran agama teh sekap ku ngalaksanakeun syariat. Jalmi seueur nu parasea kulantaran beda dina palbah ru'iyahna. Beda niat jeung teu niat pasea. Beda usoli jeung teu usoli pasea. Beda maca bismillah jeung teu maca bismillah pasea. Beda kunut jeung teu kunut pasea. Nah aya agama teh beut parasea nya. Nah hari agama teh teh nitah pasea eta nepi henteu. Kun bodoh ge apaleun. Piraku agama nitah pasea. Piraku nu pinter di parasea. Nu bodoh ge apaleun agama nu matak diajar agama teh arah pasea, arah teu pasea. Mun rek pasea mah cicing we di terminal itu. Nah madak lamun teh mah aya nu parasea wae dina masalah agama, tong cicing di masjid, tong cicing di madrasah, tong cicing di pasantren, tuh cicingna di terminal. Di pasea wae mah meus-meus pasea, meus-meus pasea, beda aliran pasea, beda puluiyah pasea. Tah eta teh karek nepikeun kana syariat, dacan kana ihsan, iman, Islam, ihsan. Di mana ayana akhlak mah ayana teh dina ihsan. Ihsan mah kumaha cara urang berakhlak anu sae di dinya dan disebatna. Margi Kangjeng Rasul mah wa innaka la'ala khuluqin azim,
Kangjeng Rasul mah pangsae akhlak anu agung, pangsaesena akhlak Kangjeng Rasul mah. Bahkan tadi diingatkeun akhlak Kangjeng Rasul diutus teh innama buistu li utammima makarimal akhlak. Ba'dul ulama nguningatkeun akhlak teh aya akhlak urang ka Allah, aya akhlak ka Rasulullah, aya akhlak jang diri sorangan, aya akhlak jang papada manusia, aya akhlak jang alam. Itu akhlak, minimal akhlak kurang teh 5 akhlak teh. Ngajabarkeun tentang akhlakna Allah, akhlak nurang ka Gusti Allah, timbul weh buahna. Buahna akhlak ka Allah teh naon? Takwa. Janten upami urang teh ngagaduhan akhlak ka Gusti Allah, maka urang kedah gaduh sifat takwa. Ari takwa tos masyhur sadayana muslimin imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Nu disebatna takwa teh ngalaksanakeun parentah Allah, nebihan larangan Allah. Eta teh disebutna takwa. Allah miwarang salat, Allah miwarang saum, Allah miwarang zakat, Allah miwarang haji. Piwarangan Allah teh eta teh sanes kangge kapentingan Allah. Da Allah mah teu butuh. Allah mah maha beunghar. Saalam dunya jalmi teu ibadah, Allah mah moal eudeun tina kapangeranan angger jadi pangeran. Tapi Allah miwarang ibadah teh kangge kapentingan urang. Allah miwarang ulah ngalaksanakeun anu diharamkeun ku Gusti Allah, wajtinabun nawahi. Cek Allah teh tong zina, tong mabok, tong judi. Allah mah mun teh mah urang teu ngaibadah ka Gusti Allah teu jadi masalah wala. Moal eureun tina jadi pangeranana. Tapi urang diharamkeun ku Gusti Allah teh eta teh aya kamadaratan kangge urang. Numbawi dina amal ibadah teh lamun jalmi anu takwa ka Gusti Allah teu aya patalina dina hubungan ibadah jang kauntungan Allah, tapi jang kauntungan diri urang ku anjeun. Da ieu mah jang kapentingan diri urang, maka urang oge sok nyaikeun kana ibadah eta. Ibu upami teh mah meser bumi di komplek asal-asalan nu ngadamelna teh nya kareke menang meuli geus ruksak deui. Dan nu nyieun teh naon dajang batur. Keun wae dajang batur nu penting untungna gede pan gitu. Tapi cobi lamun jalmi jang bumi jang nyalira, meser peusikna nu sae, meser semena anu sae, meser batuna anu sae, miwarang tukangna anu ahli gitu nya. Janten sadayana ge dajang urang. Kumargi eta teh jang urang disae-sae. Nya kitu deui urang teh kumargi ngarumaoskeun bahwa ibadah teh dipiwarang ku Gusti Allah sanes jang kapentingan diri urang ku anjeun. Dina ibadah teh urang teh asa disiksa we. Manaon cirina? Eta geuningan lamun ibadah cileuncang culang cileung bari gancang. Itu urang teh teu betah dina ibadah. Sok, da lamun nikmat mah betah. Tuang di sisi sawah. Nyanak ngahaja nganyak rantang ti bumi ngahaja bade tuang di sawah. Nyanak sangu, nyanak sambal, nyanak peuteuy, nyanak jengkol, nyanak asin. Di sawah teh nyanak lalabeun. Di sisi sawah teh tuang raos, cekap sapiring henteu. Naon sababna? Ngeunah. Coba lamun teh mah teu raos, eureun harita keneh. Dina ibadah kayak gitu. Urang teh hampir sadayana termasuk pribados ibadah teh hayang loba we. Duha hayang 12 rakaat, tahajud hayang 12 rakaat, maca Quran hayang 10 juz. Hayang mah hayang loba-loba we. Hayang rawatib lagi 4 rakaat sewang,
maca Quran teh hayang ngapaloba-loba eta teh sanes kares kirang sanes awon eta teh sae eta teh ngan urang mah di mana midamel eta amalan teh sok eureun ngarasa disiksa da capek teh ya da amal ibadah mah lain jang capek jang ngeunah Allah teh teu nitah capek ibadah teh nitah ngeunah Allah teh ibadah teh ngan urang ngarasa kulantaran teu nganggo ilmu urang ngarasa naon asa capek da teu diilmuan ku pangarsa ajengan apanya tahajud teh asa amis tahajud teh dua teh aja asa amis pan urang masa disiksa dina ibadah teh saon sababna sabab urang mah ngudag-ngudag kuantitas ngudag-ngudag lobana henteu ngudag-ngudag kualitasna coba lamun kualitasna salatna diperhatoskeun kualitas salatna saumna diperhatoskeun kualitas saumna tah kitu nembe karaos nikmatna amis geuningan ibadah teh bahkan dina sapali riwayat diuningakeun ibu saurna teh aya aulia Allah kasih Allah dijamin ku Allah lebat surga ditaros eta aulia Allah teh anjeun teh ahli surga pek asup ka surga kami gitunya cek Allah teh eta naros deui waliullah teh Gusti ari di surga aya salatan henteu coba lamun urang di surga aya salat eureun nyembung ka surga ieu mah naros Gusti aya di surga aya salatan henteu batur mah hayang eureun salat ieu mah hayang salat di surga kubakating naon kubakating amisna salat geuning ka jalmi-jalmi anu eta mah apal kana harga salat teh amis urang mah da teu apal kana harga salat matak asa disiksa we model ayeuna ibu angkat ka gerenten ka eta ka mana ka kebon binatang didinya teh aya wargi urang geuningnya anu seneng cau teh kieu ka uwa ka ditu ceuk ibu teh arek anjang ka uwa jadi ditu ka gerenten nyanak cau sasikat cek ibu teh ka monyet teh nyet ieu emak boga emas 1 kilo gaduh emas ieu 1 kilo ieu cau sasikat cing kira-kira cek monyet rek mawa emas rek mawa cau dan monyet cek monyet mending cau jang naon emas gitu emas mah kudu ngajual heula tapi eta monyet teu apaleun kana hargana emas mun apaleun kana harga emas apa dijual sabaratoneun cau eta teh kulantaran monyet teu apaleun kana harga emas dibawa teh cau we nu gampang urang ge kitu kulantaran teh urang teu apal kana hargana salat maru kana harga salat teh ibadah teh teu nikmat ya nu mawi eta teh akhlak dina ibadah oge takwa ka Gusti Allah teh aya akhlakna aya adabna teu cekap ku pikih tapi kedah aya adab ibu upami salat pikeun pameget tutup tuur sareng puja sah henteu sah eta teh ditampi henteu henteu naon sababna teu sopan ari macul nganggo pangsi diacu ka hidungnya ari pas salat laan pangsina disarung hungkul tutup ur jeung puja ari macul sopan ari salat teu sopan da kumaha dina tampi jeung teu mah kumaha sopanna lain kumaha tutup toratna eta ibu caroge mamah uy cek ibu teh ieu lapar apa teh mana piring itu apa di mana itu teh itu urut entog bakal ditampi di baledog naon sababna teu sopan sabab naon urut entog pan urut entog padahal lamun dikumapan jadi bersih deui tapi urang kan teu aya kasopanan padahal sangu nama sami rencang nama sami naon anu bentenna akhlak adab ari ka Allah urut gitunya ka Gusti Allah teu nanaon teu sopan oge teu nanaon teu aya adab oge ngan moal ditampi gitu setiap anu ditampi pasti sah nganu sah can tangtuk ditarima setiap anu asap
cantang tuh ditampi ngan lamun ditampi dituang pasti asakna da ibu teh caroge lain entong beuki kana gigi pasti asak ibu tuang bapak gerak tuang ke ibu teh si bapak teh meni resepnya si bapak tuangna berarti eta teh asak sanguna teh tapi mun asak cantang tuh ditampi ibu piraku puluhan tahun rumah tangga jeung si bapak teu bisa ngaliwat-liwat acan geus aling ngaliwat mah asak pastina oge tapi eta pas asak dipasikeun ka caroge bisa ditampi bisa henteu bapak gerak tuang nya mah bade tuang bapana teh enjingna bapak gerak tuang mah tos wareg tadi aya nu ngajak ka restoran pan tadi mah asak kan tadi tampi sumping mah sumping pas urang kuraweuh hangseur ka caroge moal ditampi wareg manten eta teh tah model kitu akhlak teu aya mah moal janten dina hak Allah oge urang adab-adaban ka Gusti Allah kada aya akhlakna wa innaka la'ala khuluqin adzim janten tah akhlak mah saluhureun syariat bu fikih mah moal ngatur tentang masalah akhlakna adab-adaban moal fikih mah nu penting na fikih mah syarat jeung rukun dina ibadah cumpon eta disebatna sah nemawi akhlak mah saluhureun fikih dina akhlak mah punten upami ayeuna urang tuang daging hayam teras aya label halalan teras eta hayam teh sanes label hayam teh urang teh dipencit ku nyalira ngan eta hayam teh naon macokan para batur kieu nya urang pan teu apal eta dahar naon hayam teh cek syariat mah keun bae pek bae da ngaranna ge hayam pencit urang sah ari dina akhlak pan dijaga dina akhlak mah kade mun teh mah mencit hayamna kudu disnon kudu diingu ku nyalira pan eta mah saluhureun akhlak mah langkung gitu dina adab-adaban mah sapertos itu eta akhlak dina ibadah akhlak ka Gusti Allah geningan ka Allah ge urang geus teu aya adab-adabanana ka Gusti Allah oge urang salat di bumi nya kitu nya salat di bumi teh sajadah amparkeun pan eta teh tempat nyimpen istri kaeun di dinya tempat ompol budak di dinya celengjeng weh urang teh salat di dinya kene berarti urang teh dinya salat ceuk pikih sah henteu sah ceuk pikih mah sah ceuk akhlak mah henteu teu ditarima naon teu sopan piraku salat madep Allah jeung dijikeun jeung kalakuan jelema jeung tempat-tempat anu najis kitu nya akhlak mah kitu sapertos kitu tah kantun urang nambian akhlak adab ibu nganggo mukena pan aya biasanya aurat nganggo istri mah tutup muka non wajah sareng telapak tangan ibu teh ka kota bae moal penting da cek ajengan oge ieu muka ieu tutupan kitu nya ieu nutup ieu mah nyana bae sarung tangan luar ieu muka salat ngomong kena Allahu Akbar panseun nu kitu ayeuna mah namun nu kitu ka mana eta teh sah henteu sah kitu teh ditampi henteu cantang tuh naon sababna adab-adaban daya akhlak nah daya kenaon pan urang teh nganggo acuk ieu mah acuk jang ngomongkeun batur ieu mah acuk jang nipu batur ieu mah pan khususkeun muka namanya jang salat ya. Sendal ieu mah jang pernah kangge nipu batur pernah ngomongkeun batur jang maksiat teh acuk mah da abdi mah yang adab-adaban ka Gusti Allah digentos usah acuk anu sae khusus mukena tah di mukena teh naon eta teh adab eta teh da teu di mukena ge sah cek pikih mah nah jeung make mukena adab ibu teh nyanak ngahaja mukena ti bumi nya rek angkat-angkatan bade pelesir teh nyanak mukena ti bumi padahal di masjid ada aya mukena teh
Tiap masjid lamun orang nuju Palesir teh aya mukena teh ngan pedah bau hangseur. Pasti angkat teh bau hapuk pletok kata teh da di seuseuna sabulan sakali urang teh. Pan urang teh teu apal. Ieu mukena teh kakeunaan najis antara pi henteu. Mending mawa we sorangan tah nyanak mukena kana kantong punyalira teh ada beta teh akhlak. Ngahargaan ka Gusti Allah eta teh. Jadi nu kahiji wa innaka la'ala khuluqin azim. Pastina Kangjeng Rasul teh ngagaduhan akhlak anu agung. Akhlak ka Gusti Allah. Anu kadua, akhlak kajungjunan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana gaduhan akhlak kajungjunan mangalahirkeun sifat mahabbah. Non mahabbah teh cinta. Lamun cinta bogoh cinta teh nya pernah ibu mun gaduh ka bogoh baheula nya pan bapa teh ka bogoh ibu baheula teh. Cek baheula cinta teh dari mata turun ke hati. Laras ibu. Da ibu teh resep kacaroge teh da cek batur goreng patut da kasep we. Eta si emak eta resep kana naon teh si neng eta teh kasih ujang ieu teh disebat pasep teu kasep tapi bogoheun. Cek batur mah mancung cek manehna mah cek batur mah pegek cek maneh mancung we. Cek batur mah hideung cek maneh mah bodas we. Teuing kumaha padahal eta keur mah busekel penek hideung bogoh. Naon nu ditinggalina cek batur tapi cek urang kumaha bogoh we teuing. Mun penek bogoh ku penekna, lamun jangkung bogoh ku jangkungna, lamun hideung bogoh ku hideungna, lamun ohoh bogoh ku ohona. Kan kitu jan. Teuing tah mana jol bogoh we. Nu jelas urang paningali teh ku Allah teh ditembongkeun ieu rasa cinta tapi teu sadayana. Rasa cinta teh dari mata turun ke hati henteu. Buktoskeun ke orang, mah bener cara rasa cinta tina mata henteu Bu. Itu wargi urang anu tunanetra ninggal, ibu nu tunanetra nu teu tiasa ninggal. Garaduh ca istri. Gaduh di mana bobogohanana? Geuning eta karawin, berarti lamun kawin bogoh. Istrina teu ningali, pambegetna teu ninggal sami. Ujug-ujug kawin weh, iraha eta pambogohanana jeung kumaha eta jalmi rasa resep cintana henteu teu aya. Tah urang ge ibu kantos ninggal Kangjeng Rasul. Kantos penak sareng Kangjeng Rasul. Nah jeung maca sholawat. Nah jeung bogoh sagar jeung cinta Kangjeng Rasul. Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu. Cinta kumaha teh ningali ge henteu. Di mana cinta Kangjeng Rasul teh ku ningali sanes non rasa eta teh dina rasa teu ninggal Kangjeng Rasul non tapi pan rasa jiga nu tadi teh anu teu ninggal nu tunanetra teu ninggal tapi da aya rasa mah dina hate timbul non mahabbah teh cinta di mana aya mahabbah jadikeun we kakuatan dina ibadah. Getolna orang ibadah, getolna orang sholat tahajud, getolna orang sholat duha, getolna orang maca Al-Quran, getolna orang saja ngalaksanakeun amal ibadah tergantung rasa cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun rasa cintana ageung, beuki getol ibadahna. Pansar Allah dina saat Al-Hujurat uniakeun lau yuti ukum fi katsirin minal amri lanitum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Mun teh mah anjeun rek nurutkeun kana padentah Kangjeng Rasul bakal abot eta teh salat berat padahal mun teh mah jeung senam pagi teu pernah ningali salat kesangan. Aya pun nu salat kesangan nu kesangan mah pan senam pagi da teu berat kesangan padahal senam pagi mah teu berat urang tapi na salat berat padahal ke salat mah teu kesangan. Coba lamun teh mah ayeuna urang manggul di dieu naon beas 50 kilo 25 kilo pan kiat eta teh tiung meh hanggo tiung sabaraos da teu kuat hareudang da teu kuateun ka tiung mah
kapangaosan we rada kuat teh sajam ieu teuing di luar mah. Tapi lamun teh mah nangkul ieu nangkul naon pare da kuat. Nya da di ibadah mah kitu nya berat na ibadah mah. Berat ibadah teh. Rek salat berat, maca Quran eta nonton HP da kuat 3 jam da maca Quran karek 5 menit geus kana mata teh. Teu kuat eta. Maca Quran mah berat. Ya sedekah poya-poya mah urang ribuan ratusan juta. Eta ibu bade sedekah 5.000 ke meni lebar. Ada biasa ka pangajian mah 2.000. Rek ngalorkeun 5.000 teh lebar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedekah 50.000 musibah, lain musibah eta teh. Pikeun jalmi anu aya mah abah mah musibah eta teh. Nah, eta bakal jadi kanikmatan dina ibadah teh walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Sabab Allah masihan iman tina naon? Tina rasa cintana ka junjunan. Maka jalmi beuki cinta ka junjunan teh beuki getol ibadah. Da aya rasa cinta lamun ayeuna urang keur hoream ibadah lobakeun we sholawat. Mana sareng Imam Ghazali panyebatkeun kieu salamatuddin fi sholati ala khairil anam. Salametna agama teh di mana urang nyeueulkeun sholawat ka junjunan. Jadi urang teh hayang salamet agama lobakeun we sholawat. Engke Allah bakal nipukeun rasa cinta ka jalmi nu ngaoskeun sholawat ka junjunan. Tah eta akhlak ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya akhlak oge, akhlak kangge diri urang sorangan. Urang teh kedah gaduh akhlak kana diri supaya urang teh hayang dimulyakeun. Da jalmi mah makhluk hina. Mulya kene hayam bu jeung jalmi teh. Mulya kene entog jeung jalmi. Dina asal penciptaanana. Endog entog sakilo sabaraha? Aya hardian? Aya. Coba ibu enjing aya nu dagang endog jalmi. Aya hargaan teu? Hargaan. Hargaan mana? Endog entog berharga kene endog entog endog beri endog hayam daripada jeung endog jelema. Ieu cenah abdi bareng ngicaran endog ustad. Bari pajang moal. Moal. Sabab naon? Teu hargaan. Tapi eta nu teu berharga teh ku Allah dimulyakeun. Walaqad karramna bani Adam. Dimulyakeun teh ku Gusti Allah. Da urang mah teu mulya. Nemawi di mana jalmi hoyong mulya maka tong ngarebut hakna Allah. Naon hakna Allah? At-takabbur. Gede ulu eta teh ridai cek Allah teh. Eta teh salendang kami teu meunang teu pantes manehna. Ari jalmi kadah kumaha? Kadah tawadu. Tah akhlakna jalmi urang teh kadah tawadu. Naon DP rendah hati. Jalmi nu pinter takabur hina. Jalmi anu soleh takabur hina. Jalmi anu beunghar takabur hina. Teu aya jalmi anu mulya kulantaran takabur. Nawi punten Bu, lamun urang melak pare dialung, di naon disimpen luhur taneuh atawa dicecepkeun. Cecepkeun kana taneuh. Melak pare melak jagong, cecepkeun kana taneuh, luhureun taneuh mah moal jadi-jadi. Kadang nyecep kana taneuh, di mana nyecep jadi we tangkal. Jadi we naon cabang, jadi we ranting, jadi we buah, tina nyecep ka handap. Eta nya. Jalmi nu tawadu rafa Allah. Man tawaddoa rafa'ahullah wa man takabbara wadda'ahullah. Sajalmi anu takabur bakal direndahkeun ku Gusti Allah. Jalmi nu tawadu bakal dimulyakeun ku Gusti Allah. Pan urang mah hayang dimulyakeun. Mun teh mah hayang dicium tangan ge dua lurahana pulak-balik. Mun teh mah ajengan teh lamun sae teh hayang ngalap barokah. Pangarsa ajengan undang almarhum al saini saur pun bibi gini upami pangosan model kieu teh ibu tilas ibu-ibu teh lebetkeun kana naon kana teko dicana ku anjeun teh mama ajengan bade ka mana cai ieu cenah lebar barokah
barokah pan urut ibu eta teh nu bengek nu naon di sana kesana panya barokah cenah teh naon eta teh tawadu ieu teh barokah hungkul ibu-ibu mah pan ari urang mah urang nu barokah teh nu gaduh ilmu nu saleh nu katawaduan anjeunna mah geuningan ieu nu barokah teh jamaah nu loba barokahna teh dicandak ku tawaduna kita eta komotu tawaduna jungjunannya Kanjeng Nabi da jalmi mah kedah kitu hayang dimuliakeun mah kedah tawadu gaduh ilmu kedah tawadu asa ngarasa bodoh da urang pan dipinter ku Gusti Allah gaduh pangkat kedah tawadu pan urang teh diangkat derajat ku Gusti Allah gaduh jabah harta oge kedah tawadu da urang ge dipasan harta ku Gusti Allah gaduh amal soleh oge kedah tawadu sabab naon urang soleh oge disolehkeun ku Gusti Allah jalmi anu takabur moal asup ka surga la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibar moal lebat ka surga jalmi anu aya dina hatena sabiji sasawi rasa takabur moal lebat ka surga matang ibu punten upami jalmi midamel dosa anu asalna tina syahwat eta jalmi gampang dihapuntenna tapi lamun jalmi asal dosana tina takabur hese dihampurana aya tukang mabok aya tukang zina aya tukang maling dulu ya tobat gampang dihampurana nu kitu mah naon margina asalna tina syahwat tapi jalmi anu takabur nya iblis takabur teu dihampura dosana Kangjeng Nabi Adam tina syahwat dihapunten kalepatanana iblis mah teu dihampura naon sababna asalna tina takabur bilih urang asa pangsolehna nya kade asa pangsolehna asa geus muka we kulantaran getol ka masjid getol ka pangaosan batur seueur nu kamaksiat ahli neraka urang we pang surga ngarasa diri pang surgana tah kade eta teh penyakit ibu teh penyakit urang eta teh ahli pangaosan ahli ibadah nu ngarasakeun diri pangsolehna hese dihampurana jangan ngarasa diri pangsolehna teh asalna ti mana ti iblis sabab iblis mah ngarasa diri sol ahli ibadah iblis teh upami ieu alam dunia diukur sadayana kana sujudna iblis seep sadana ge tos disujudan ku iblis ku getolna ibadah iblis gitu. Matak naon di samata rajana malaikat iblis harita teh kulantaran naon getol ibadahna ngan aya penyakit iblis naon gede hulu eta kan da jalmi mah sok kitu sok oah gingsir jalmi mah oah gingsir teh naon gelo sakedeung da jalmi mah kitu lamun we matak wal hese rezeki teh pan urang teh gelo wae teh di mana-mana aya meunang we rezeki saeuting geus teu wawuh jeung tetangga meh kapungkur mah sasarengan jeung urang pangaosan aya 3 tahun teu ngaji ka manasing mah geus teu ngaji deui geus 3 tahun nguping wartos angkat ka Arab Saudi ka Arab Saudi janten TKW dikeresakeun dudungna teh beunghar nikah jeung orang Arab beunghar ka dieu mawa emas ayeuna emasna teh seueur kiloan jadi beunghar hartosna triliunan da teu wawuh ka urang teh dicerai we ku jantan salakina leungit we emasna kakarau deui eta gelo eta teh gelo ging teh owah gingsir gitu gelo sakedeung da jalmi kitu Bu patek jalmi lamun dipasan harta matak untung ku si Allah teh da umum da urang nyungkeun teh ka Gusti Allah dicik urang da laki jalmi menta ayahnya laki lah sabaraha persen anu menta hayang ibadah getol Gusti getolkeun abdi tahajud teu aya kitu urang mah teu aya Gusti getolkeun salat duha teu aya urang mah Gusti getolkeun maca Quran jarang urang mah teu aya jalmi nu ngadoa kitu angger we ngadoa teh Gusti rizki resminya isu keneh Gusti rizki duha Gusti rizki lohor Gusti rizki asar Gusti rizki we kabehanana jika nanti Allah teu ngarizkian padahal Allah teu eureun ngarizkian tapi eta Allah masihan rizki teh kurang disungkeun
Cek urang teh Gusti iraha mere rezeki ka abdi teh angger we abdi teh beut miskin wae itu adi tetangga abdi terang doa kabeunghar Gusti kitu nya karena abdi teh kudu itu ibadah teh tepikeun ka kitu urang mah ku stres-stresna aya eureun ibadah justru sanes Allah teu widi ngaijabah kana doa urang tapi urang can siap nampi ijabah doa. Ibu, sanes Allah mah gampangeun, kun payakun rek ngabeungharkeun urang teh gampangeun. Ngan urang geus siap henteu? Ibu tadi saat acan angkat di jalan. Bade angkat ka masjid. Aya nu masan artos 5 juta. Bade angkat ka masjid mah. Moal da balik deui ka ditu. Karek dibere 5 juta. Komo lamun dibere 5 miliar, geus we moal salat meureun. Katanya. Komo teh karek dipasian ku Allah teh tiasa naon? Gaduh artos 5 juta. Entos ngaganggu kana naon? Kana aktivitas ngaji. Mata urang teh mun teh mah urang tos siap nampina rizki pamasan ti Gusti Allah, siap nampi pamasan ti Gusti Allah jika para alim ulama. Jangan waliullah, panseur waliullah anu belenghar. Tapi kabeunghar teh jang batur. Masihan ka batur. Wan Syekh Abdul Qadir Jalil tepikeun meser tanah di Mesir, bikeun kana masih keneh aya tanahna teh dipasikeun ka fakir miskin, tanah wakaf jang fakir miskin. Di Mesir masih keneh aya. Wan Syekh Abdul Qadir Jalani teh. Eta kabeungharana jang batur. Abu Hasan Asadiri bikeun kabeungharana teh naon? Jang fakir miskin sadana jang batur. Ya teh. Janten aranjeunna mah dipasihan harta teh teu ngaleungitkeun imana anggar we ibadah. Tapi lamun urang dipasihan harta ku Allah, da cantang kuda ibadah. Eureun ibadah ge. Capek ngitung duit we ual poe teh. Haban we ngitung duit, isuk-isuk ngitung duit, sore ngitung duit, haban da si leungit teh duit teh. Leungit teh 50.000, leungit hareueurna biak kadaek. Pan urang mah ayeuna gaduh atos aya 50.000 CF, teu masalah. Isuk aya deui. Tapi aya jalmi nu gaduh artos 1 miliar ku koret-koretna leungit 100.000 da bingung ka mana eta duit 100.000 eueuh ditu beratan koretna. Dan nu mawi dirinya dina ijabah doa teh sapartos kitu ti Allah teh. Allah teh gampangeun ngan urang tos siap teu acan. Da ijabah mah kae payurid Allah mah nyaah ka urang bisi leungit iman urang. Matak dipasihan teh nikmat ageung heula ijabah doa teh. Sanes nikmat alit dan nikmat rezeki mah eta mah alit dan nikmat gaduh artos mah alit, nikmat gaduh pangkat mah alit, nikmat nu ageung teh mana? Nikmat gaduh iman. Dibere iman da mentana marasan mah urang teu menta rezeki teu menang teu menta hayang getol ka masjid teu, daek sumpah teu lah. Tapi nah ujug-ujug getol ka masjid we da marentana mah da rezeki atuh teh. Ujug getol salat berjamaah, ujug getol ka pangaosan, ujug getol ngalaksanakeun salat tua, dami tah mah lain eta, lain hayang eta. Hayang rezeki ngan kalau dibere imana getol we ka masjid. Di mana tos getol terus istiqomah. Kage ku Allah min haizulayah tasib bakal dipasikeun Gusti Allah. Di mana dipasikeun iman urang moal kagoda. Angger we ibadah. Benten jeung istidraj mah panyungkun mah sok eureun eta teh panyungkun mah istidraj panyungkun Gusti hayang rezeki ira ayeuna keneh naon Gusti no datang ka Mbah lamun hayang beunghar kudu make naon apel jin sok amat mama di amat sok tereh bakal keluar tah tina dus naon duit 1 miliar keluar brudul anu ngikmu anu ngukut tuyul anu ngukut juri genderuwo rupa-rupa ya teh adi sugan teh bohong geuningan nya aya jelema sugan teh lamun dina film hungkul geuningan ibu seueur nu kitu teh anu aya urang nu teu apal teh abi rencangan ka pungkur anu hajun ka kemukus nyarioskeun anjeunna supir nyarioskeun tentang kalakuan jelema anu hayang beunghar tepikeun ka jinah di Kemukus gunung Kemukus jinahna kumaha hayang beunghar
nu hayang beunghar teh cenah ieu. Ieu pasangan teh caroge istri suami istri, ieu suami istri, ieu suamina, ieu istrina gitu. Ngajak ka ditu, ieu gaduh caroge, nu ieu gaduh istri. Ngadon ka ditu, ngadon jina. Engke teh bakal nu berhasil. Salah sahijina mun teu istrina cenah pamegetna. Tah nu berhasil kayak di ditu nulungan anu teu berhasil. Ya. Eta teh yakin nya anu ijabana sa Allah. Sami eta ge ngan istirahat panyungkun. Jauh tina keimanan. Ya istirahat mah hari tak keneh ku Allah hayang ayeuna keneh. Nah hari tuyul eta teh lain jin dan jun teh marukan eta film da aya di kieuna. Nah anu ngaji babe teh lain film da aya di kieuna eta teh sami aliran hitam hayang ayeuna keneh dibikeun ku Allah ngan iman leungit. Matak mun teh mah urang nyungkeun harita keneh ulah da ijabah mah sanes eta istidraj nu kitu teh sok sanaos tina amalan eta ge amalan haliah dunya amalan teh ayeuna keneh cirina we tinggal cirina naon cirina lamun beuki ngajauheun ti Gusti Allah berarti istidraj sok sanajan tina sholawatan sok sanajan maca Quran sok sanajan tina waqiah tapi na ieu teh jalmi jadi beunghar jadi seueur hartana tapi jauh ti Allah oh berarti istidraj sok sanaos tina amalan komode tina aliran hitam gitu eta aya akhlak tak urang jalmi mah ngagaduan akhlak non akhlakna teh tawadhu sing DP wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu banget isinan Kangjeng Rasul mah banget tawadu DP Kangjeng Rasul mah yahsifuna lahu wa yarqau sawabahu wa yahlau busyatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Kanjeng Rasul mah yahsifuna lahu sok ngesol naonna sendalna ku nyalira eta teh bayar kau saubahu sok ngaput kana acuk di mana non di mana soek teh bayah lembus syatahu eta nyalira meres susu ku nyalira Kanjeng Rasul mah eta tawadu Kanjeng Rasul. Jadi Kanjeng Rasul mah nemongkeun teh akhlak Kanjeng Rasul tawadu DP wa yasiru fi khidmati alihi bi siratin sariyah. Kanjeng Rasul mah sok ngaladenan nu janten keluargana. Ibu mah mamah cicing we di imah matak di Arab mah pan nu kapasa teh carogena we ngumpul. Pan urang teh budayanya di Arab mah eta teh kitu. Naon? Nu di kapasa teh nu carogena ibu-ibu mah di bumi we kitu nya. Wasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Eta teh tawaduna jungjuna. Aya sifat tawadhu teh ditembongkeun karena ditembongkeun tawadhu teh. Da urang mah kawajibanana tawadhu DP. Ngahormat tamu Kanjeng Rasul mah nyalira. Urang mah ngahormat tamu teh kudu ku pamajikan we. Sumping abdi teh hiji tamu. Jalmi ngartos jalmina teh. Sumping teh ka bumina. Punten cenah naon taya pun bojo. Sekarang bingung sekarang teh pun bojo kan bae da lene ka pun ka tuang bojo abdi mah rek salira sing horeng nyebutan teu aya pun bojo teu daek nyadiakeun cai acan gitu nya da teu daek ngahormat tamu jadi lamun teh mah aya tamu dihormatkeun ku pamajikanana naon hesena mawa cai mah lain hayang cai nya ngahargaan tamu we tu cai mawa we ka dapur ku sorangan nya nungguan bojo sagati ku nungguan pamajikan we ku sorangan we canak kulantaran takaburna leungit tinggal bu mun abdi sok nyontokeun Kiai Ageng Kiai Haji Mustofa Bisri katana ti Gusmus Kiai Ageng eta teh rencangan sareng Gus Dur rencangan Gus Dur anjeunna lamun sumping tamu teh teu orang santri naon nyanak ku nyalira eta Kiai Ageng nyanak nyaladenan tamu ku nyalira urang kiai kampung model kieu asal gede hulu ceuk urang teh nya kade eta naon ngahormat tamu da junjunan ge kitu tawadhu gitu
tawaduna junjungan sapertos kitu dihormat tamu teh tamu nu kumaha wae nya teh tepian urang tah eta urang mah kedah gaduh ulah ngakhlak kanggo diri urang ku anjeun naon sing daek tawadu sing DP sing rendah hati hayang mulia rendah hati ulah naon ulah gede hulu jalmi anu gede hulu jalmi anu takabur bakal hina beunghar ku beungharna hina miskin ku miskina komo hina pintar ku pinterna nu gede hulu mah hina jalmi anu pangkat gede hulu mah hina tapi nu tawadu DP rek miskin rek beunghar rek pangkat teu boga pangkat rek bodoh rek pinter asal aya sifat tawadu eta nya bakal mulia tinggalkeun ku urang teh akhlak junjunan tina katawaduanana tinggal dina wajah wajhun mali marah mai ulah kurabut hangsur manyun atuh senyum-senyum beungeut atunya tingalikeun teh akhlak teh nya imam manyun mah jiga kamu suhu teh atuh manyun teh beungeut seuseuh urang teh tong manyun wae seuseuh beungeut teh nya bahasa murang kali ayeuna seuseuh beungeut teh tong manyun wae senyum diajar teh senyum aya teh nah lisan nu fasih lisanna teh fasih tara nyarikeun hate batu tara ngahina batur mata labi sok aneh lamun aya jalmi sareosanana sok nyarikeun hate batur ongkoh pidato tapi ngahina eta akhlak junjunan sanes ya Bu ieu kade ieu teh bisi anu pidato tapi eusina teh mencaci maki ngahina we rek ngahina saha we rek ngahina presiden rek ngahina kiai rek ngahina jalmi biasa-biasa teu aya nu dihina teu aya jalmi dina agama ajaran Kangjeng Rasul mah ajaran agama mah teu aya nu ngahina sok sanajan ka jalmi hina punten nu tara salat ulah neraka teu meunang teh kan nu tara puasa neraka teu tiasa kitu ya dak jalmi teu apal urang teh keur di jalan keneh urang teh keur di jalan berat can finish urang teh setar keneh keur di tengah keneh bisa mengkol ka katuhu bisa mengkol ka kenca eta be keur di jalan bieung teuing urang ahli ibadah ka kenca mengkol dia ngejalmi tukang maksiat ka katuhu mengkol da urang keur di jalan abdi di Nurul Pala ninggal di handap harita waktu kapungkut ninggal murang kali hawon pas ditinggal murang kali teh malakan angkot aya disidik-sidik saha budak nyi apa jalimina megatan angkot bari mabok dipalakan ku anjeunna teh aya meureun sasasih eta asa minang-minang teuing nya eta malakan angkot karunya tukang angkot we satos kitu saminggon teu aya eta murang kali nah haknya teu aya eta murang kali teh saminggu teu aya pas turun ka handap bada luhur tos salat lohor ka salat lohor aya murang kali eta nganggo udang nganggo gamis salat lohor berjamaah ieu jelema meunang hidayah di mana cari tukang ngalahkan urang pan teu apal ieu teu apal jalmi teh nah eta jalmi teh bakal ka tetuha kene teu apal mata urang mah teu kenge ngawonkeun jalmi nyarios teh batur nu mulia saur Imam Ghazali pan nyebatkeun kieu saur Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir Jade batur teh kudu leuwih mulia tibatan urang yen nyi waktos abdi sering nguningakeun Tuan Syekh nyi waktos penak sareng jalmi anu seueur maksiat lah jami fajir tah eta teh jami fajir naroskeun ka Tuan Syekh nah abdi jalmi lacut abdi seueur dosa kinten-kinten abdi pantes lebet janten waliullah kumaha taun sarutuan Syekh pantes Allah mah bakal ngeresakeun sok sanajan jalmi tukang maksiat rek dikersakeun jadi kakasih Allah mah bisa sarutuan Syekh maseurat contonanya jalmi tukang asana tukang maksiat jadi kakasih Allah seueur ari sugan teh eta jalmi teh moal naros deui bet naros deui
Ari tuan seh mun kinten-kinten ayeuna tuan seh anu gelarna raja para wali dikersakeun jiga abdi Allah pantes teu kersaeun teu. Tah eta teu diwaler ku tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Naon walaranana nyurucutkeun cisoca. Gitu. Mata urang teh bisa ibadah teh kersaning Allah. Gitu. Mata ulah ngahina ka batur, da urang keur di jalan kene, ulah imah teu salepal ulah jalmi mah sami wae. Sing aya rasa tawadhu, sing aya DP-DP, urang nya ka batur ulah ku cara ngahina. Tapi naon? Ku ngajak, ku ngadoakeun cekap. Pan urang teh diajarkeun ku sepuh kapungkur ngan urang teu apal we. Ibu osok ngaos Yasin malam Jumaah. Naon maksudna ngaos Yasin malam Jumaah teh? Eta teh ngadoakeun jalma anu maot hatena jeung maot lahirna. Jadi saya jamin nu maot nu ngalahirna hungkul anu naon nu maot di kuburan hungkul. Nu dilakeun dina naon dina malam Jumaah teh? Jalmi nu maot hate ge didoakeun. Anawi abdi di jajahan ku pun guru wa ja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, ayat eta Bu. Wa ja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sebatkeun urang teh wargi urang ieu si emak ieu teh tara salat ieu si ujang ieu geus tara ieu mabok-mabokan wae sebatkeun hidayah nungsurkeun Gusti hidayah tadi dinya teh malam Jumaah teh nyungkeun hidayah ka Allah teh teh sakeudik jalmi urang wargi urang anu kenging hidayah mata kiai ulama mah ngadoakeun sadayana teh wa ila hadratil wal jasadi sebatkeun jalmi teh sahabatna disebatkeun wargina disebatkeun jalmi nu ta'alluqna disebatkeun didoakeun ku kiai ku anjeungan teh urang teh ibu nu mawi seueur jalmi nu keng hidayah teh eta doana para aulia Allah doana kakasih Allah doana guru-guru sab guru-guru urang mah ngadoakeun ka urang mah dangdakeun jang sorangan urang mah urang teh Gusti haban rezeki we teu inget ka batur ka tatangga jang diri sorangan we ngadoakeun padahal ibu lamun hayang ngadoa teh ijabah doakeun batur lain doakeun urang punten lamun urang ngadoakeun batur leuwih cepet tibatan ngadoakeun diri sorangan cek abdi teh ibu-ibu mudah-mudahan beunghar amin amin jadi abdi teh diaminin ku saha ku ibu ngan abdi diaminan ku saha ku malaikat jeung anjeun cek malaikat teh kinten-kinten heula mana ijabah doa ibu jeung malaikat berarti saha ngadoakeun batur teh urang heula saacan ibu-ibu teh diijabah jadi lamun urang ngadoakeun saena mah doakeun batur ngarah urang didoakeun ku malaikat lamun teh mah Gusti ngadoakeun nyalira nya da malaikat mah ngadoakeun teu moal jang anjeun teu panjang urang atas ku nyalira nya atas ku nyalira tapi mun ngadoakeun batur misalna urang teh diondang ku tatangga bunghar gaduh mobil rasukuran cek ibu cek nu tatangga gaduh mobil teh ibu dihaturanan sumping abdi pangdoakeun mudah-mudahan di mobil teh cing barokah cing lancar cing mulus rahayu nya mobil teh cing sae cek ibu teh amin tah urang teh ngadoakeun saha ngadoakeun tatangga anu gaduh mobil gitu. Cek malaikat teh jang anjeun berarti urang teh naon ngadoakeun teh heulaan keneh urang ijabah doa teh mata cing seueur ngadoakeun batur asal ikhlas we ngan urang loba nu teu ikhlas teu ikhlasna kumaha ngadoakeun nu beunghar urang miskin teu ikhlas teh lah urang teh ngadoakeun teu ikhlas urang teh kapangaosan kana nu syukuran bumi, syukuran mobil, syukuran atuh ikhlas ngadoakeun nu beunghar urang ge miskin kan. Jadi kada ikhlas. Da sabanaon urang ngadoakeun batur mah urang nu panggeulana diijabah. Eta akhlak kajung akhlak kana diri urang. Aya deui akhlak teh
ka manusa tanpa pandang bulu manusa dek iman teu iman. Naon eta anfa cing manfaat hirup khairun nas anfa'uhum linnas. Pangsaena manusia teh jamin pang manfaat. Manfaat kasa ka umat Islam manfaat, ka luar Islam oge bermanfaat. Rek nulungan mah ton pandang dulu, tong ditanya agama, jangan minta berakan di jalan. Ieu teh Islam, Kristen tong tah tulungan teh heula. Jeung di maka Kristen Islam komo ieu teh Persis Muhammadiyah tong ditanyakeun dia. Mau ditulungan ieu mah kitu ulah. Masalah organisasi agama ge urang tong ditanya rek nulungan mah khairun nas anfa'uhum linnas. Kade eta teh urang mah da sok kitu. Rek salat teh di masjid ibu kam kota. Rek salat lohor di tengah kota teh. Masjid teh ngan aya di pelangan eta masjid teh. Beda jeung urang pelangna embung ka dinya. Pada sarua kiblat da teh aya asup. Coba eta dina masjid eta. Oh nya. Khairan fahum linnas. Jadi papada manusia kadang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pangsaena manusia teh jamin nu bermanfaat di papada manusia. Kadang urang teh tiasa ditampi teh amal ku eta. Amal nu teu sapira. Anu aya kamangfaatan jeung balarea. Kadang urang dina amal anu katinggal ageungna mah teu ditampi ku si Allah. Pira oge nyanak sampah, pira oge beberes masjid, pira oge ibu udah beberes masjid sanu rek muji nya beberes masjid teu aya nyapukeun masjid ngepel masjid eueuh nu muji nya beda jeung nu salatna di debat masjid Allahu Akbar ieu getol salatna nya anu beberes masjid eueuh nu muji padahal eta pahala nu beberes masjid nu sarolat di dieu teh pahala nya nu beberes masjid kabeh. Tuh, coba. Punten nya etanya jiga nu sapira. Padahal eta jalmi nu ngarasa bangga ku amanah can takut ibadah, tapi ibadah. Tapi jalmi nu teu bangga amanah ditampi ibadah. Eta akhlak kepada manusia. Anu terakhir, ba'dul ulama ngunafnakeun aya deui akhlak ilal alam. Ka alam. Sadaya alam teh kullu ma siwallah. Setiap salian perkara sanati Allah sebagai alam non aslah teh kedah maslahat kedah ngajaga doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas rusakna ieu alam dunia teh kulantaran padamelan manusia kade ulah pira-pirage miteun sampah kawalungan pirage hiji biasakeun aya sampah ibu tos pangaosan biasakeun simpan dina saku ulah ngabiasakeun miteun di mana wae pirage hiji entong batur ge cek pirage hiji batur nyebuteun pirage atuh jadi 1000 atuh anggar we nyebuteun pirage biasakeun teh diri urang aya sampah simpan kana saku engke ninggal tempat sampah lebetkeun we kana tempat sampah eta teh ngabiasakeun diri tularkeun ka murang kali karena terbiasa alak anu sae naon aslah maslahat kurang jang lingkungan kurang komo deui jeung nu sanes karek sakitu we aslah eta akhlak jang papada kurang sadayana wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana an kulli sahabati rasulillah jamin amin ya Allah ya rabbal alamin hamdan ya fi ni'amahu wa yudafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa li 'azimi sultanik Allahumma iftah lana futuhana rizqin بحكمتك وانصرنا يا رحمتك وذكرنا منهم ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور بالهدى ببصري واشرب بصدري واستعمل ببدني واطلق بلساني وبيدي واسقي بفهمي وقوة بعزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما على نبيك خير الخلق كلهم هو الذي Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.